pastikan Jawa Barat akan lumpuh. Kami pastikan Bandung akan lumpuh jalan Pasopati. Ya barudak nyaho teh si Suparno dina jero hatena ngomong naon lamun sampai orang nurutkeun ka hayang manehna. Dina jero hatena ya nya si Suparno ngomong kieu ya. Dasar orang Sunda goblok, mau aja gua kerjain, mau aja gua suruh-suruh, mau aja gua pengaruhin. Ah, dina jero hatena teh ngomong gitu. Komo lamun sampai orang Sunda jeung orang Sunda bentrok gara-gara jelema eta, gara-gara si Suparno atau karyawan bentrok jeung gubernur. Da manehna mah seserian. Kalian dipecat teh moal bisa nulungan? Moal bisa emang bisa si Suparno jangan pegawaian yang maneh? Gantina pegawaian maneh nu aya misalkan maneh sampai dipecat, da moal. Balik ka lembur ka ditu ka Jawa. Cibari seserian. Sok. Mata geus tong daek nurutkeun omongan jelema eta. Dieu aura lagi aura aidit mun ceuk aing mah nya. Gaya ngomong lagi. Eta provokator eta jelema eta rek ngarusak di Jawa Barat. Rek diadukeun maneh teh ya kabeh urang sama-sama orang Sunda. Ingat, orang Sunda boga marwah jeung wibawa anu luhur. Moal bisa dititah ku deungeun-deungeun. Emang saha jelema eta? Hah? Buat bebeakan nyerang KDM. Ayeuna ku saya ditanya di provinsi mana anu karyawan atau buruh minta kenaikan gaji tapi nu disalahkeun gubernur. Eueuh, ngan di urang doang. Gara-gara saha? Gara-gara jelema eta. Jeung si Said da kalakuanana saruana. Kalian ditunggangi untuk kepentingan politik. Eta geus tong didenge. Nya, omat ya, urang sesama orang Sunda. Kudu boga harga diri, tong daek disuruh-suruh ku kacung kaos gitu. Deul banget lagi morongos gitu da daekan. Nanti atur-atur ke jelema setan kaos gitu.